hiji jalma tereh maot teh kulit tos kari Aripun. hati-hatinya. Dua titingalian teh runy Nyam. sadar runyem Atau. atas ningali abdi runyem teh Teu. dia runyem ayeuna henteu teh kudu kagegeloan ku kagegeloan teh ku alo lain ku ustad sanu hayang ka maneh gitu kagegeloan ku ustad sok ngaririweuh diri hirup teh maot husnul khotimah Allahumma barik anjir Aisan salakina maot Aisan salakina maot geus ece ieuna barangakan wae rek maot ge dahar heula atuh nu ngagotong teh bareurateun di rupa-rupa wae ece ieu kan teringat padamu mau minum mau tidur Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil hasanah wa naha bis sayyi'ah. Amarna bil istiqamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah innallaha ghafurur rahim. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyazi al-mutasil. Anu pribados dihormat keluarga besar Bapak Haji Wawan. Anu mana Pak Haji Wawan? Wawan ya. Mudah-mudahan Pak Haji Wawan sing barokah. Anu ngome HP sing gaduh kuota. Nu genut sing pegangan. Pegang singa genutan, khususna para kiai anu aya di lemur naon ieu teh Cibogo tilu sing lalancar usahana, sing lalancar rizkina, ulah sampai hirup telo bahu ulang-ulang aja kena hutang ke dunia
mahalun lil balwa. Hari dunia mah tempat ribu, tempat capek, tempat ujian. Di mana orang hirup pasti papangi ejeng ju. Sing tarik atuh anu teu ngomong setruk. Baik salah kita ke diajar. Sing tarik bakal papangi ejeng ju jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri itu. Dina kitab I'anatut Talibin juz kedua halaman 267. Dina sebagian anu disunatkeun dina bulan Muharram teh nyaeta kudu loba sedekah, salat. Lamun urang kurang sedekah sok loba panyakit, sok lobaran naon randa oge ngeureuyeun ngaji menyerana ngeunah. Ada kurang di mana hayang barokah ngaji. Saur Pangeran Santri mah ulah loba muji diri, tapi kudu loba muhasabah diri, introspeksi, dan ngaji teh neangan cacaang hirup supaya urang hirup teh ulah loba salah. Agar termotivasi di alam dunia teh merlukeun naon ngaji da awewe ge sok loba pangabutuh. Aja ngomong aja awak badak soal leutik gitu. Hirup di dunia teh loba pengajian gitu. Akan baik salah oke. Ada di mana orang hayang berkah dina bulan Muharram, jalma iman mah daek hijrah, daek jihad. Ngomong kurang gaduh bumi, gaduh usaha, terus tahadus binikmah ngayakeun pengajian lain ria ieu teh. Tapi muaman syakaraha qayyada biqaliha. Jadi jalma anu syukur teh sarua jeung ngonci kanikmatan. Dan ingan loba nu maot teh anu pedit. Nu beunghar maot nu make emas oge ngilu ngurepkeun. Naon ngilu maot teh. Adak hirup teh naon ngaji teh supaya loba amal. Ku ngaji teh supaya nambahan iman. Ku ngaji teh supaya nambahan menang ridho Gusti. Lawan calik di dia ulaika yarjuna rahmatallah. Mata ayakeun pengajian ge urang teh roja ka Allah. Naon hartos roja teh pengharapan. Hoyong menang kasih sayang ti Gusti. Sugana ece oge boga salaki jadi benar. Juj sok sing tarik juj tanggung jauh gede kanyaah gitu. Ini mana gede no gitu tuh. Kenaon badak oge leuleus. Dan teangan teh anu barokah ece di nu badak. Sakitu ngomong ece bae salah oge. Pokoknya nu teu ngomong baeud wae eta teh gejala stroke tah. Mending sehat mending stroke. Satu ngomong Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Allah Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Rawah
dina doana ge aloma balikrana firojaba wasya lain aloma balikrana firojaba warwaha eueuh tong kamu kayak musik apalkeun Muharram Safar Rabiul terus Jumadil Rajab sok saya nyebut rawah deui dia Ramadan Syawal Zulqaidah hapit deui nya Ramadan Syawal Zulqaidah dan Zulhijjah eti ari maneh kan dia ninggalin entin atuh itulah nama 12 bulan Islam dari Januari, Februari, Maret, April apal dari bulan Islam teu Arab yok semangat Muharram Safar Rabiul lain di dia di gitu-gitu banyak yakin geus aya laleur atuh ya Thaibah ya Thaibah ya dawal ya Sangana
rahmat di Gusti Muharram teh hayang menang pangajian, hayang menang ngampura, meh loba dulur. Di mana duit tuh aja? Anu bagi duit mah kudu dicepeng sih ngaji. Atau dicekek mah naon? Mun pamajikan museup wae kudu loba dikendalikeun nafsuna. Main bae kenyot cece teman. Lamun salaki leuleus ta malam Jumat kudu loba dibere pitang, dibere sumanget ku aja. Dibere susu. Dibere susu mah lain ngaji ngagantel meureun terus. Ada yang berkah ngaji Muharraman, hayang tenang, bingung, susah, gelisah, para rusing, salaki leungit, teangan, awe edan ini. Jadi Ustaz ge kabawa GR aja. Saya jemput gelo. Iji teh mana ngahina ka urang. Nya 2 kali deui geus sandi gitu. Oh. Tong ningalian mereka dia mah bagian uing aja. 3 gelas pan lumayan. Balik teh kiih terus. Penting mah bisa kieu ngaji. Ka ustad kehampangan lain kiih. Gitu teh seuri lah daripada di imah loba nunanya sia atuh nagih kunaon mah emok teh pangkeuling aya nu sok punya anyu ka mah emok aya nu sok punya anyu ka pangkeuling aya nu pamajikanna bawel aya nu salakina nguseup wae halus berarti loba duit eta teh kudu loba dukungan. Lamun ngaji meh loba doa. Matak mangpang hiji silatu. Nu tadi pertama sodak, ku ilmu, ku har, ku tanag, ku sodakoh. Matak salah kita titah nyantri. Yang dicandung ya galak segitu laleus teh ngaji teh me boga tata kram tina ngaco jadi ngaca jadi ngaci boga ilmu padi sugan we gartol ngaji ngagungkeun Muharram bulan Islami sing bisa ka tanah suci itu cukup ku amin ce dah kudu daftar ka Mekah teh kudu make dukungan. Amun salaki hayang bageun pan disunatkeun dina anak teh kudu jadi jalmi lalaki anu mere mawe ka anak pamajikan dina bulan Muharram kudu leuwih. Biasana mere 20.000 jadi 200.000. Eta teh kayang ibu-ibu. Ngan bapak-bapak tekor. Hayang gaduh suami gitu. Jawab, hayang gaduh suami gitu. Namun hoyong eceuna kudu loba ngosol suami teu hayang oge ku urang teh wawal-wawal nu hade mah bari ngadangukeun cariosan suami mangke ngadangkak ceuh batur ge sieunun atuh cucu balik ngaji jol kieu cuk salakina teh wae cenah bakal hideung Atak farfa bidomin wan siban patan wajur kasron ka zikrullahi abdaw yazur hamba Allah teh lamun teu ngaji sok takabur tina ngaco urang sing ngaca mending keneh poek terus caang daripada geus caang kapo mending keneh baheulana preman heula terus jadi santri daripada geus ayeuna pakaianna santri tapi kalakuan jiga mata termotivasi. Di mana urang daek ngaji sing jadi wasilah urang jadi jalmi anu naon anu husnul anu istiqomah hargai ajengan
Pasantren udah ke wafiq tiarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata yaji al mutasil. Pilih masjid lu deket, ajengan lu deket, pasantren lu deket, budak yatim lu deket. Bebenghar kudu-kudunya kan lu miskin. Danger nu sugih oge mata disebut sugih teh aya nu miskin. Dalalawanana beunghar teh miskin. Tadi nafada orang hidup dalam dunia kudu naon, kudu menghargai anu deket, masjid nu deket. Di masjid di muka masjid Al Jabar datangan, dari masjid sorangan dari datangan Al Jabar di fotoan, dari masjid di sorangan tadi foto-foto acan. Padahal imam mah yang dibawa ke masjid dan ngeunahna ibadah di masjid bisa barisa sasarangan. Nah, di mana syare wae tuh? Mata lamun salaki pada gong kudu loba dikenyot dikendalikan nafsu. Nah, ulang ngagugu nafsu. Warih nafsaka minat tadbir fama qauma bi ghairuka la tuqim bi nafsika. Hirup mah kudu rileks. Kudu optimis, kudu berpikiran kritis. Ker bakal hirupna dinamis. Lamun urang keur ngerjakeun bisnis hiji bisnis bereskeun lah bisnis eta, ulah pindah ka nu lain. Bisi urang teh ayeuna geus pindah padahal sapaculeun deui teh emas. Urang keur ngagali emas, nya bereskeun we heula. Tuh aya tuh jadi ayeuna teu aya wae. Tong putus asa teruskeun we terus sugan we. Eta bating sapaculeun deui eta emas teh. Dina fada ulah pipindahan kudu istiqomah, mudawamah. Walaupun banyak rintang, walaupun banyak uji, paksakeun ku urang. Da ngaranna ge ibadah ya perlu. Maka termotivasi di mana urang ngaji teh supaya naon? Atuh diajar tahajud. Pasantrenkeun kanu deukeut, budak teh meh dielmuan. Ngaji kanu deukeut, ajengan nu deukeut, urang loba nu beunghar. Sok ajengan teh papai, pang gede-gedena pahala teh ka kiai. Ajengan nu suka wuruk eja-ejahan. Bere ku urang teh sarung BHS, ajengan teh. Diem ajengan dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung jurigan. Tapi di Bandung mah sok aya kasebut ustaz jujur aja. Nah, ini mana jurig-jurig wae tuh. Dari Mekah mah aja. Kunaon baleunghar kajengan teh menghormati nu adan ge digaji gajina 400 juta. Kabersan jeung kuring aya travel haji umrah. Nu adan 400 juta mobilna Lexus. Mentak lamun ajengan di dieu teu boga mobil pangmelikeun kudu beunghar. Keur naon? Keur ngawuruk ngaji. Umeh teu kahujanan. Mentak di Mekah mah nu adan teh ngeunaheun da gajina gede. Di urang mah pan teu digaji. Ngahudangkeun sahur ge aki-aki we nu tuna tinggal 3. Coba di Mekah adan. Allahu akbar Allahu akbar. Nikmat we ngeunaheun. Da digaji. Coba di urang 30 poe bulan puasa nu ngahudangkeun sahur ge. Lain budak ngora aki-aki we nu tuna tinggal 3. Tinggal tilu. Maksudna masalah sahur waktos paratos jam. Udah malum teu digaji atuh cek. Beda jeung nu digaji. Adan awal jam 3 dah gua ngapring sebelum adan subuh masjid udah penuh. Berkah berjamaah di Masjid Nabawi Masjid ayeuna Mekah disebut ayeuna al-Qota al-Muqatul Mukarramah teh eta. Ieu mah adan awal ge. Nomak mau. Nu ulang teh jelema bangkong racun. Aki-aki meureun urang penasaran subuh eun udang wae. Aya nu udang aki-aki tiluan gebrus kana balong. Lain salat ngadon tilelep cek.
cek aki-aki aing kagok edan deui jam 10 beurang Allah tengah-tengah poe deui cek ingat kana kulo Allahu somad sakampung tak datang kabeh nu mau bedog nu mau lingis dari aki gelo ada nu aya kieu cek aki-aki teh sia nu garelo mah aing dan subuh sia teh datang aing keur latihan datang adek penting cek Imam Nawawi budak lahir ada hujan gede aya kuluduk angin topan kahuruan aya juri salaki leungit teangan dan adanan di obat galau adan obat pusing loba nu nagih bayar loba nu nagih adan jadi ilmu teh di atas ilmu teh adab tata kram mata bulan Muharram kuatkeun tauhid ka Allah jadi mah keur bobogohan jiga nunya diuk ipet hayang ki ditahan hayang hitut dipalastikan hari geus nikah bohong eta budak tilu salaki ayeuna nonton TV euceung ngalewat perepet itu cek salakina teh anjir kenal pot bitu jadi awewe mah babarihi khilaf berhitut mata ngaji ge hayang menang hidayah ti Gusti Allah hitut terus gentong ya rangkat aynaya syauqan walita'ibat darafat asyqan itu ila habibi tepuk tangan itu sallu ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah ya assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah berkah doa berjamaah mugi rizki barakah ibadahna istiqomah hatinya husnul khotimah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah Allah 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 ala nuri Rasulillah Allah 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 ala nuri Rasulillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil balligh maqasidana واغفر لنا ومقام يا واسع الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله fadilah najalmi sodakoh dina bulan Muharram tidak kitab Kanjeng Najwa Suruh diseriuskeun kitab besanes besami aya hiji jalma nu sok rajin netepan di masjidna Umar bin As unggal detik teh salat teh pemuda teh ngan fakir acu nu hiji-hijina bumi terus pada runtuh di tengah jalan pas pada netepan subuh dipegang ku hiji istri anu jajaluk nini padahal eta teh malaikat keur ngetes keimanan eta jalma eta nini nyuhunkeun naon Gusti cep abdi teh nyuhunkeun pantosan putra-putri abdi teh kalaparan
Sore eta pemuda tong boroning anjeun kaula oge jalma teu gaduh naon atuh nu kudu dipasikeun. Tadi tosna salat berjamaah beres geus aya deui ini tadi dinya. Akhirna dituturkeun dugi ka bumi. Bingung eta jami langsung eta pemuda di angawanana acukna dipasikeun kana jendela. Bari jeung kaayaan anjeunna di tengah acuk. Eta nini ngadoa mugi anjeun di pakaian surga. Satus gitu anjeunna kakuleman. Geus kulem nyimpen kadongkapan hiji istri anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Sore eta ayeuna istri saha anjeun sore eta pemuda. Kaula teh bidadari calon istri anjeun engke di surga. Terus eta nyanak naon? Ieu teh hidangan di surga. Apa sagarupi dibuka teh ku anjeun? Pek teh acuk hiji. Acuk anu sae pisan. Tos kitu gugah daruas anjeun. Satos gugah ngadoa ka Allah. Terasna tepan la 2 rakaat. Gusti lamun mah eta raras impenan teh pibojoeun abdi. Abdi mah hoyong di maotan detik ieu. Maka ku berkahna ngadoa eta istimewa sodako anjeunna langsung pupus lebet ke surga langsung disarangkeun sareng bidadari surga. Jadi jelma ieu contoh nu beunghar sodako alus. Tapi nu leuwih alus jalma teu gaduh masih keneh sodako. Jalma ayeuna sehat tahajud alus tapi leuwih alus. Jadi jalma geus udur geus teu walakaya geus ngicep-ngicep wae tapi masih keneh ngalaksanakeun tahajud. Komo di bulan Muharram osok ku gaungi osok sering sholat sering ki'i. Oh itu bisa ki'i cek lagi mau minantu mitohan ini nalin sholat kalau kagur kere ngadu kere minantu nanti nukenut tema aku mitohana tema aku ini nana buhuntuan afuh itu lain sholat babi ngepet begitu. Atuh saya bahasa salah kita teh meremeh oke. Ya Humairo kabojok teh. Dan dia mah wahai bunga mawarku tercinta. Baca osok salah disebut bunga mawar? Ya ada pantas atuh. Pantas nage eueuh mah wahai bunga jawer kotokku tercinta. Ari hayang disebut bunga mawar. Cium ku salaki bau jengkol. Kalau banu cerai dah kibat jengkel kau cok. Jengkol. Oh seri lah. Bari nangunyar cek. Dan nu maot masuk di nu nangunyar heula. Tuh diomekeun da sieun maot bener. Atuh tuh diomekeun atuh biasa we. Kahirup manungguan kabeh ge. Geus lapar nungguan war, geus tunduh nungguan sare. Terakhir mah nungguan naon? Nungguan maot urang. Atuh jalma aya proses ayeuna Muharram teh. Prosesna dosa dihampura dosa dicontohkeun ku Nabi Adam. Dipisahkeun. Wihkeun ka dunia. Dipisah antara Nabi Adam sareng Siti Hawa. Naon dibaca? Anugerahna dipasikeun dihapunten ku Allah nyontok Allah. Nyontohan ieu mah. Ngahampura dosa. Naon dibaca? Robbana itu Rabbana dolamna angpusana wa illam taghfir lana Rabbana ya Rabbana dolamna angpusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi urang hirup jalanunya bisa rugi, geus dolim kana diri urang. Dina hate rek ngabdi rek tobat ka Allah tapi teu tobat.
beda ahli tobat jeung tukang tobat. Allah resepkeun ka jalma tukang maksiat tapi daek tobat ka Allah daek istighfar. Allah teresepeun ka jalma anu ngaku-ngaku loba amalna tapi teu daek ibadah, teu daek tobat ka Gusti. Naon tobat teh? Seueurkeun istighfar. Aya rezeki subhanallah. Aya kabingung la haula wala salaki teu balik genep minggu inna a'toina. Ayo mana sih telepon kemana wae ngomong teh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul inna a'toina mana inna ilahi. Lah kitu salaki leungit. Wah, gantina teh payung. Geus kolot mah pana, geus pana teh ruksak. Geus kolot teh beuki ruksak. Soca teh pan teh di kacamataan mah selendris. Lamun teu deui naon? Katarak. Kacamataan ku naon meh teu ayeuna teu kaburu lolong. Kacamataan ku ilmu jeung amal. Mung ngitung tina hiji heula ujug-ujug salapan. Namun keur nyeun pondasinya pondasi usahanya usaha we heula ulah ngitung kana untung. Ieu macan ge pondasi can beres geus mikiran tentengnya salah atuh. Mata hirup dalam dunia urang sadaya kudu naon? Kudu diajar jadi jalmi nu berusaha istiqomah. Hese rek peupeus hate rek ngarasula mangarasula we hayang pasrah sapasrah pasrah teh ese cacak ngaji unggal poe rek pasrah teh ese keur lagu ngarasula mangarasula we salaki gergering gele dipencetan kalah ka dipotoan cepret status ke nuju ngagibrig sekedap dege koit awewe edan ini ngali Quran bulan Muharram teh kalau kamu masang status we status batur we tinggalian aya nu kitu kepo aja kepo aja jadi ruksak di alam dunia teh tangan ruksak kaki ruksak punya mata telinga hidung bibir bubur teh ruksak. Dari dunia ini panggung sandi. Tetap bapak-bapak lamun ningali nu geulis awewe tingali sunguna. Eta rek lomieun rek hideung pan aya wae begitu. Bisa wae glowing wajahna mah. Nya. Eta tetep kudu kagoda. Lamun lalaki ceuk kagoda ku lalaki kasep teu kudu. Da teu sampurna bating jeroanna mah bujurna hideung. Untuk bodoh pada acaranya. Tak jaga garoh itu tadi butuh para jaga. Ayong tuh ayong kanu bengar we kawin teh. Kali-kali ka santri atuh. Boh neng tuh ka santri mah bodoh. Da ustad na ge bunga sial bodoh. Atuh ka ustad disebut bodoh. Dua teh mereka hendak ka urang. Aing sekali deui ngeusan ya. Anjir mah geus mung ngaji, geus mung salat, geus mung ibadah, hayang na pasea we mung mung akur jeung dulur, mung akur jeung tetangga. Eta jelema hayang ka surga. Allah nyiapkeun surga keur nu kitu. Khususna keur jalma nu gelo. Entak lamun ibu hayang ka surga, mung ibadah, buru-buru gerak tobat ka Gusti Allah. Naon jeung hayang gelo. Mata ngaji hayang cager. Geus loba istighfar we mah. Tuh yang cager ya yang gelo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan. Mengertilah kematian pasti tiba.
teu bisa oge calangap-calangap atuh. Kenaon cicing di dia cicing wae mah. Da teu ngeunah salaki ge itu diciuman ku salaki aja jog kirek. Cek salakina teu kunaon pamajikan teh setruk gitu. Mending siap-siap ning setruk. Nah, saat tuh ngomong cicing wae. Bertobatlah kepadanya dari dosa kesalahan, kembalilah ke jalannya, luruskan niat tujuan. Yejidna cing bareng atuh rek ni kabeh ya mun teu kaliwadah keur saurang lamunna keur sararea jama leuwih mah hayang teh ni we terus ngomong geus ni mata kirup mah hayang senghar mah kudu loba nyonyo naon mah malato-lato nusuk rupa-rupa wae nyonyo otas be nining sia teh aya ceun nining di dieu mudah-mudahan ceun nining sing asup surga ngan maot ti heula yo amin badak sodako jualan kabeh bisi naon da geus maot mah eueuh anu make baju warna-warni ge geus maot mah boeh atuh ayeuna kendaraan Alfa, Toyota, ayeuna Land Cruiser sagarupa anger geus maot mah make pasaran. Yang muda mati nu kolot maot nu ngora nu kolot nu beunghar nu miskin nu gendut nu began pemerintah ibu-ibu budak leutik ustad ngurebkeun ustad nu maot mah eueuh heula ka ustad ini atau we mudah-mudahan eta ustad cing maot meh teu loba geunggeurehan amin coba ngomong HP mata oke jadi teu fokus tuh langsung disimpen mesin maot Abi gaduh rehab pesantren teh ada 3 mau dibangun ayeuna Subang, Ciamis, aya nu disebut anu Cianjuang, Cimahi. Rehab orang-orang yang gila itu di Subang, Ibu. Nu gelo teh lain nu dewasa wae. 5 orang kali ahli SD tos gelo. Akibat Mobile Legend. Tadi si Otong ninggalin namanya. Aing keur ngaji terus saya tahu nih ngeliat Mobile Legend si Tayo tadi ngeliat Mobile Legend lieur gelo budakna geus gelo komo indungna ge leuwih sabar masih hayang gelo batur hayang cager eueuh hayang gelo kaluhur kenah cangkeun kami teh udur sebenarnya itu terpaksakan dah ke bisi kecewa tinggal ini terenyem gadainya lamun nek aya akang ka dieu parawan diharupnya ini ka tukang meh rada seger atuh nanaon ini mah tadi seungit bako we apa beri bako bisa ada menyengat gitu cek baik bako ge jadi doa itu teh jadi duit para wali baheula mah ngalko daun kaung Pak bisa tawasul para wali zaman baheula mata kurang jarah ya orang Tanjung Sari di dia we
yang Tanjung Uang teh panitia Tanjung Sari tuh yang non Pangeran Sugi di dia kan itu jarah kan udah buat jarah teh yang kanu jauh jarah teh yang kanu jauh hantem kana bus maka tuh ka pamijahan beli cangkaleng beralik deui ka Banten meuli peuteuy hasin jamaroti ka laut dilelep di laut hari pangjarahan anu di Sumedang dari jarahan-jarahan kolot sorangan dari jarahan-jarahan padahal syariat kalam dunia ayana hidup syariat urang diangkat derajat ku Allah ku ayana doa menjadi guru mata ibadatnya tuturut guru ibadah mah tuturut ulama mata sok ayeuna mangpang meung ulah ereng ku manuk atuh ieu mah di manuk we ayeuna bedagong ge manuk mah diurus ku urang jadi kanangan di kurungan dari para banteng genep bulan teh langsung nurut teh kadang jadi baceo ai urang cek Allah teh fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur da teh eling teh gawe geus ngadengen naon ngupingkeun ayeuna manuk kuncuing beli sing parulidingnya sahanya rek maot jadi eling nanti kudu ngadenge heula sirit mata kade kurang mah diajar kos para wali we baheula murah bacot murah congcot baheula mah jalma cara loba dalil kalau baheula mah tapi maca kulhuna 200.000 atau disunatkeun dina iana urang teh nyieurkeun naon maseukeun maca kulhu 1000 tiap maleman Muharram dintenan Muharram insyaallah hajat-hajat urang dijabah ku Gusti Allah sa'duna fid dunya fazuna fil ukhra khadijatul kubra wa fatimatul zahra khadijatul kubra menyantuni anak yatim jeung anak-anak kafir yatim. Jadi jalma anu sok urus yatim deket Nabi sareng jalmi anu sok urus anak sakolahkeun pasantrenkeun. Di abdi pasantren yatim piatu mah gratis teu bayar. Dugi ka dikuliahkeun. Bisi ini gratis pasantren abdi. Anu sarena digawir eta.
Ya lumayan nih gawe dah hirup nih cek. Daripada di jero kubur maut cek. Terus naon deui? Kudu disering bulan Muharram mah bebe. Sok atuh barang. Qad aflaha man tazakka jalma bagja teh jalma nu daek bebe. Babakalan ke akhirat. Mandi wae maneh kunaon atuh genteul meureun. Ngeuretan ku make cel. Menjenguk orang sakit tangga papai bisa nudur benghar mah tatangga bisa eueuh nu gering ka rumah sakit papai rumah sakit Gustira Mitra Kasih Hasan Solihin nya kabelah ditu eta cek nya kitu teu naon. Saminggu mau ukulingan kan menjenguk orang yang sakit. Kayak 8 poe euceun nu maotna. Terjadi perpecahan antara suku roromeheun. So, itu. Insya oke aja. Malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Jalma nu teu syukur seribu atailah maka ieu jalma bakal dielingan ku Allah kulobana musibah dibere beunghar tapi teu daek syukur ka Allah ke dielinganana ku Allah kuloba musibah. Aya jelema beunghar tapi penyakitna teh hitut wae praktek teu eureun. Aya geulis kasep busiat wae kenaon geulis kasep oge gusiat wae. Tukang kamera teh da leuleus ngomong ngambe wae liang tai mah tuh. Tuh seuri tukang kamera. Nah, pawawan ngulem pribados insyaallah. Pawawan ngaluarkeun 500 juta dina wengi ieu bakal datang 500 miliar barokah. Amin. Asal bener we sakitu. Hari mere naleutik menyaleutik deui we. Nya kudu puguh cenah naon gitu. Ade Astrid ge genggerengsengna 35 juta ecen. Ade Astrid teh ka ustaz jok nanyakeun heula. Emangna ustaz teh cireng ari ecen. Mikir we saeutik atuh. Anu barokah ditawar aneh ecen. Ajengan komo ayeuna teh bulan Zuli ayeuna akhir. Bekar aya razia tiap-tiap pengkolan teh. Di mana-mana. Ngaji di Cianjur razia di Raja Manalah. Abdi ge di razia aja. Ai kebetulan di ditu teh di Cipanas teh dibere sayur genep karung. Terus eta ayam sajodo ketok di jalan teh. Bolu genep ece. Alhamdulillah. Pas abi kulem ke kuping waduh. Di mana ini? Wah, razia besar-besaran. Dibukaan pas rek buka pantauan abdi. Mana? Di mana ya pengajian? Mana aja anak? Itu Pak cenah katinian ku sayur. Udah loba teuing mah tuh cek. Geus keur sare. Jadi gubuk lebar. Segitu teh gugal, abi pangke. Aduh cenah kan punten di mana teh sanes akang kersan abi submisi di Polda Jabar sasasi sekali. Lawas polisi bin Rohtal. Terangan ke abdi polisi teh. Tah teh bagikeun ka anggota. Bolu 2 lah kita. Beres tuh. Alhamdulillah. Teu kena razia. Naon sababna? Aya bolu, aya ayam. Aya sayur. Ieu mah ngingetan gitu. Kanu hajat. Bisi ieu mah ke poho. Eueuh teuing mah nu geun teh bungkus. Eueuh teuing mah ucing bungkus. Tung itu ngukut berkah non ngukut berit berit materi kukut ke datang tinu suki tinu beunghar tinu miskin berit mah loba we anger tuh sorry we so ceta si
jika untuk buka beban nih sakit mau badan ge beratnya cina halo mata kade dimana orang hirup hayang barokah sok tahajud sok ilmuwan salaki teh papantes rek salat teh kopi anak gitu ke salaki tukang dagang kopi anak kieu ke jadi payu ini kopi anaknya yang soal gitu namun salaki tukang gaplek gitu ke tukang gaplek balak kena pae jadi nu pangaranna pae tukang gaplek kalau tukang musik gitu tarang cing nong ya pas si sangu teh peletuk kan kieu entar musik apa aja sarenghar kieu we terus mereka guru sabar ka tukang musik rek guru sabar ka tukang musik rek menang rek henteu kieu we terus cengkat teh kieu we jadi terus aja digotong mah sama atuh isuk-isuk begitu ka magrib kieu terus tapi kuat tapi dari bagian mah tengah nyangut-nyangut pasti ngepan nama hal oge mantap urang kudu ridho karena naon karena bagian ti Gusti areh nafsaka minat tabi fama qauma bi ghairuka la tukimpi li nafsika ulah yang bagian batur ulah yang rezeki batur dan jalmi mah tos kagungan bagian masih kudu sirik ai urang aya hayang dis ayeuna hayang ka hiji awewe hayang ka hiji pamulaitana waktu nang mabeunang sini kumaha yo we urang terus musuh we upah nu mahal atuh menang beunang hayang ka hiji awewe bere mobil bere imah bere tanah anger we teu menang jadi bagian tapi bagian manguseup selom ku ngeremeh guriwil deui da tos bagian atak segala rupa ge teu kudu naon nu loba cantang tu su ayeuna cukup anu ku ayeuna saeutik cantang tu ku kurang jadi intina kudu naon di atas sabar kudu daek syukur jalma kafir bisa sabar tapi syukur cantang tu jalma Islam bisa syukur leres teh jawab bola atuh leres teh mantap ge mudah-mudahan we urang ku berkah bulan Muharram sing dihampura dosa. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cung sanoyong hadiah ngacung ya hadiahna izajah sholawat supaya gampang nyin imah sareng usaha lancar baca sekali tuh sholat. Iya alamatnya pesantren ayat 3 kayak di dia alamat menuju pembangunan pemiloba berit disimpan di dapurnya meloba bangsa tengah imah kita di tengah imah pas bangsa tasuk teh balik deui naon sababna di imah ajeuna paling ngeunana lawan loba berit di dapur hitung-hitung lawan loba berit ngukut ku ustad ditalin ucing ka ustad aya minyakna minyak ajaib upami aya nu bawel aleskeuna kana begernya 3 menit meruluk dinuntun-nuntuna pamit suami leureus aja diolesna teh ka tengah kadena kita ngagepluk lagi di lato-lato oh kadia sanoyong kencung ya hadiah dipasihkan ke Rana mana Rana tapi Ranana nini ieu mah Rana eta ngesok dia mah menang hadiah mah ade nah dia udah mali kuku mah musion mana nang cek dia
Kemarin kan udah naik karena panggung maut ya. Itu jadi semua itu tuh nonton nauhan. Tadi ya menang dia duaan suka dia duaan dari sini. Kau. Marhaban ya mar. Tepuk tangan. Ciri-ciri jalma tereh maut. Waman mu'ambiru nunakisu hafala yakil. Kayak disawer ku akang. Tenang we. Ciri-ciri jalma anu bakal dicabut ku Allah teh sagala dikurangan. Mana cirina? Jalma kudu hati-hati. Sing hati-hati mawa ngora. Sing hati-hati mawa kolot, sing hati-hati mawa beunghar. Kade sing hati-hati. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Panghade-hadena jalmi teh jalma panjang umur hade amal. Lain seserian wae saya entin atuh. Cicing. Ya entin. Pisan genut. Kalau bating pinang meureun. Apalannya? What is your name? Sanami. Rati aja. Lilis. Aduh suami teh. Aja. Aduh. Masih ngeureuy aja. Hah? Jawab. Oh bener. Teu hayang ngepaksakeun keur ieu keur. Komo ayeuna malam Jumat wawal we ku. Nya kadenya awewe mah kudu loba nawaran. Nya kudu loba nawaran. Salaki leuleus di bulan Muharram wuduan ku ceuk. Salaki leuleus teh wuduan. Lain ti poporongos wae ka salaki teh. Rumah tangga aing jeung maneh geus 18 tahun meni eueuh kamajuan. Cek salakina teh sia yang maju sok ku aing di rodaan. Wudu eti. Entin wudu, ieu wudunya. Heuh wudu sok. Wudu teh ayeuna wudu. Salaki leuleus teh lain melihat obat kuat malam Jumat teh. Salakina meuli kuku Bima, pamajikanna meuli sari rapet. Pas ditinyu gelas tapatukeun cek. Salakina minum sari rapet, pamajikanna kuku Bima. Aduh ibu. Kenapa ting salakina rapat heseki? Pamajikanna jeg-jeg tuh si kusi. Salah obat. Yang seserian wae teh boga salaki mah geus cicing atuh. Hiji jalma tereh maot teh euceul kulit tos kari pun. Hati-hati nya. 2 titingalian teh runy. Nyam. Sadar runyam atau tos. Ningali abdi runyam teu? Teu. Dia runyam ayeuna henteu. Ya, ini 7 mulut ya. Oh katilu. Ciri jalma teh maot hati-hati ti ayeuna. Sagala dikurangan. Waos tos mulai ompong. Sombong can. Ngomong. Bae atuh teh kalaka wah. Tong ditutupan huntu mah geus kitu ti dituna. Tah. Ciri jalma teh maot teh waos geus marurang. Buru-buru tobat ti ayeuna. Mumpung bulan Muharram. Obatkeun doa Robbana atina kolamna. Atina geus kolot masih tungirna we. Hantem masih atina.
tuh urang teh jadi kudu naon kudu ruwarobatun fil khairi khairin wa amal sing robah sing resep kana ngaji bisi kabur dipangajikeun muka opat ciri jelema teh mote huisan geus huisan tos ini aya kabeh ieu mah rek aceula rek si aceula sok atuh sultan teh ayeuna rek ibu rek ustad heula aduh nah cek aing oge urang kieu ada sarapan ka ustad ge ditah modar sih ini urang teh kudu kagegeloan ku kagegeloan teh ku aloh lain ku ustad sanu hayang ka maneh aing teh kagegeloan ku ustad ini sok ngaririweuh diri hirup teh kagegeloan ku ustad kagegeloan mah ku Gusti kagegeloan mah ibad kagegeloan ku ustad oh benar cek komo ngaji buah salaki kori cek rek nanaon teh kori we terus rek minum Coca-Cola seperti limun bintang 7 gak salaki nah kori rek sare hayu gesetunu gak salaki nah kori kalu ngaroko dulu malah deh ku pamajikan kolak ngaroko jarum coklat cek uing oge tadi ka dieu lain ngaji duaan di dinya leuh ayeuna bari nangtung kita pada deket-deket ngaji kalah ka jauh-jauh mata riweuh dina rolol cek urang mah di dieu di bare ieu kosong dan hayang nu jauh ai lagu si Ece naik ka panggung ka rieu kabeh geus buburana uno kumaha deui atuh hirupna mata kudu ngajaga nu penting nyata sok salat sodakoh kudu ngajaga 17 waktos naon waktos lohor 17 Agustus baiklah kemarin kudu ngajaga panca indra siapa kasilah mus kolot noong geus eta yang tulisan lucunya adanya matak muharaman oge pangwawan belum abdi rumah name barokah usaha name barokah kampungna barokah matak supaya orang istiqomah maot husnul doa maot husnul khotimah Allahumma barik anjir paisan salakina maot paisan salakina maot geus ece ieuna barang akan wae rek maot ge dahar heula atuh nu ngagotong teh baleurateun di rupa-rupa wae ece imanya doa ngusir jurig jurig sieuna cuk jurig teh bawa sieun aing mah hayang saren mah aya ada cing bener ceu gitu aja gitunya adanya oh nya adanya kudu sapertikeun epitamala kagegeloan ku
tuh menang hadiah langsung di pawawan. Tepuk tangan. Mau makan teringat padamu, mau minum, mau tidur. Baik. Hari aja ngancing sopan. Oh kekasihku, itu mereka ubaiku. Sana yang kamane? Nih sok GR hirup teh. Ku menangis karena ku menangis karena nyeri usaha. Jawab usaha. Pak Ustaz. Iya ini teh panggil kakara ini disebut dari hati. Sok riweuh. TBC tekanan banti cinta. Yang menang di jodoh cek. Tapi amalkeun meloba duit cek. Amalkeun. Minyaknya tuh bisa laki lulus olesnya ke tengah aja nya. Ini kayak ngagepluk jadi lato-lato. Dibagi dua terus nanya. Soekeun. Sapotong ewang cek. Kalau tuh cek kadang cek ngelewat cek atau cicing mari dia harurin nah. Pak tuntun buru-buru aja. Oh kan jadi we ngajing-jing naik kana panggung mah. Oh malah mun teu nurut mah ngajing-jing berarti. Tadi kudu nurut aja. Dan we terisma da usum lah. Kage sakedeundehan we. Agak mudah-mudahan urang ku barokahna ieu Muharram sing dijantenkeun bulan perubahan. Anu tadina kirang lancar usaha jadi lancar. Anu tadina kurang sehat jadi sehat. Tadina ayeuna loba musibah jadi datang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ieu urang ngaoslah sholawat ayeuna yang qabul. Ieu sholawat khusus kanggo pangeling-eling urang teh inget kana maot ya. Nah ieu bagikeun di ewang gadah-gaduh di bumi supaya tolak sihir. Sedekahan kanggo pembangunan masjid. Insyaallah menuju dan dibangun di Subang. Mangga sedekahan. Insyaallah bakal jadi kesan gedong di surga. Sedekahna anu 10.000, anu 20.000, anu 100.000. Anu teu mawa duit mah cek ku geulang mah saha itu. Teu boga duit ku HP we. Teu dijual ka konter. Teu boga teuing mah tu gadekeun eta baju hiji. Penting mah diajar sodako. Da sodako anu utama mah anu maksakeun. Da teu dipenta mah hese urang. Padahal dau mardokum bis sodako. Ubaran penyakit anjeun ku sodako. Aya ku dokter tersembuh-sembuh tapi ku sodako mencit domba, mencit ayam, mencit sapi eta jadi damang. Komo mere mawe ka jalmi anu meryogikeun jadi damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka dibuka di YouTube ceramah Kang Ubay channelna Kang Ubay channel atau Nafi Rodotu Ulum Media bagi pesantrenna Rodotu Ulum. Ya, sok misalkan ya. Bagikan ya anu bade sodako sing dipasihan rezeki anu barokah. Anu teu sodako meureun mah turunan pedit mah. Turunan pedit mentongnya. Ya salli wa sallim daiman abada. Singkari.
kenang-kenangan disimpan di kuburan ya, kuburan kunaonnya ku awi aja habibika khairil khal. Salawatnya di YouTube banyak, salawat kanggo baik, insyaallah bermanfaat kanggo urang kali cinta Nabi, cinta salawat supaya maslahat dunia akhirat. Mudah-mudahan 100.000 anu 50.000 nu 1.000 sing jadi gedong di surga. Nu penting ikhlas urang sedekah. Mudah-mudahan sing jadi wasilah urang simpanan masa depan. Dicabut ku malaikat nyawa langsung papai ulat teu aya daya gelumpang. Nah, mudah-mudahannya kita salawatnya disebut salawat nurul kiamah. Bahkan dijajahkan azaz duka soldayana sadayana kobil tu azaz duka kobil tu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tahu nih ya, kurang disawer. Siap disawer? Tapi sambil salawatan. Salawatna salawat da'uni.